Sampurasun nepangkeun Bapak Adil A. Fadila Kusuma, Ketua Badan Pengurus Yayasan Atikan Sunda. Kahidep sedayana siswa-siswa atau nabi murid-murid anyar SD Yayasan Atikan Sunda Wilujeng Sumping nuhun parantos salah di dieu sing balinter di dieu sanes mengumpul bade diajar pelajaran sakola sapertos sakola sanesna namun oge hidup sadaya bade diulang bade diurukan perkawis kesenian Sunda sing nyaraahnya kana seni Sunda ka anu janten sepuh murid sepuh siswa atur nuhun parantos mercandenkeun putrana sakola di dieu insyaallah urang dididik sasae-saena nyuwunkeun pangdorongna pangjuruna ti Ibu Rama balik atau nanti sepuh murid atau nanti siswa supados kahontal naon anu dicita-citaku Yayasan Atikan Sunda nyata prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sekarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala mana urang sadayana pasti kapari sagala kanikmatan ugi kasehatan serta atana sing kuring bade ngapangkeun wasta sing kuring ngopi ngayani. Alhamdulillah tahun ayeuna tahun pengajaran 2020-2022 di Paparin Pancen janten Kepala Sekolah SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasireuti serta acara oge sing kuring aturkeun nuhun khususna kasapemuran kali murid kelas hiji ngantos mencatatkeun urang kalina disakolahkeun di SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasireuti. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa gawe bareng sadayana SD Yayasan Pasireuti oge sareng ais pamati. Begituna sanaos dina keayaan masih COVID-19 urang tiasa ngalaksanakeun pembelajaran insyaallah di SDya tiasa ngalaksanakeun pembelajaran dari luring atau napi kombinasi oge mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun pembelajaran tatap muka pamugi tidak anak ti sepuh murangkali oge urang sadayana mudah-mudahan kayaan ieu enggal simat namun kasadayana khususna kasepuh murangkali wilujeng gabung sareng SDS hiji hatur nuhun prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pada saat ini saya sebagai pengawas pembina SD IAS Pasireutik 1 bisa berkunjung ke SD IAS Pasireutik 1 di mana pada saat ini sudah selesai melaksanakan proses PPDB dalam rangka penerimaan siswa baru tersebut. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang kepada para siswa baru yang sudah bisa diterima di SD IAS Pasireutik 1 ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh para gurunya di SDIAS ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SDIAS ini. Juga kepada para orang tua, terima kasih yang telah menyekolahkan kepada SDIAS ini, di mana ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan merupakan suatu kepercayaan dari para orang tua dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sekali lagi selamat kepada para orang tua juga kepada para siswa baru yang masuk ke SD IAS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tehilap manjatkeun muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa patipung lawung dina acara MPLS murid baru kelas 1 tahun ajaran 2021-2022
Ukituna simkuring salaku komite sekolah SD Yayasan Atikan Sunda ngahaturkeun wilujeng sumping kasarana sepuh murid kelas 1 tahun ajaran 2021-2022 teu hilap simkuring ngahaturkeun rewu-rewu nuhun ku kapertentana sadaya sepuh murid kanggo ngadidik ngati kamurang kali kelas 1 ka para pangasuh atau pendidik SD Yayasan Atikan Sunda hiji Bandung. Ukituna sakali deui simkuring ngahaturkeun rewu nuhun. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita, cita-cita, jadi putra bangsa, bela negara Indonesia langgeng jaya, adil makmur ketara harja, jadi TNI Polri, hey, gagah perkasa, siap berbakti, kalemah cai, jadi ahli hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Cita-cita, cita-cita, mangka laksana, pun diajar nak rajin. Cita-cita, cita-cita, bareng laksana, pun diajar nak tidih. Hayang jadi dokter, hey, bidan perawat, ngubaran pasien, sangkan gancang sehat, jadi guru dosen, wartawan seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pamimpin jujur, wali kota, bupati, gubernur, jadi wakil rakyat, menteri presiden, cita-cita mulia, cita-cita jaga. Cita-cita, cita-cita, jadi putra bangsa, bela negara Indonesia langgeng jaya, adil makmur ketara harja, jadi TNI Polri, hey, gagah perkasa, siap berbakti, kalemah cai, jadi ahli hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Cita-cita, cita-cita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkeun nami abdi Kusnadi, abdi wali kelas 1A sareng SD. Pesan abdi ka mengurangi sadayana, tetap jaga kesehatan, semangat beragama. Prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepakeun Wasta abdi Panitia abdi ngawulang kelas 2A sareng kelas 2B. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Ibu Rahma, Ibu Engga di SD Yas. Ibu
bade ngajar kelas 3A. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun Nabi Ibu Amelia Prestadiani. Ibu ngajar kelas 3D. Tetap semangat diajar Ibu Mina. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Herman Sherman, dina tahun sekarang mengajar kelas 4A untuk tahun ajaran 2021-2022. Maka dengan demikian kalian harus semangat belajar ya, walaupun dalam keadaan COVID. Tapi dalam belajar tidak pernah ada aturan COVID. Yang penting semangat belajarnya, tempuh sampai tercapai cita-cita kalian. Ketika kelas 3 dipelajari oleh Pak Adit, maka sekarang kelas 4A Bapak pegang ya. Pada tahun ini Bapak yang memegang kelas 4A, maka kalian semua Bapak harapkan belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jangan lupa membaca di rumah ya. Dari Bapak cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Dela Isnawatilah. Kalian bisa manggil Ibu Dela. Ibu mengajar di kelas 4B. Tetap semangat ya. Stay safe and stay healthy. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wasta Ibu dan Rastika, Ibu ngawulan di kelas 5. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nami Ibu Inul Ibu manggulang di kelas 5B. Salam kenal sadayana. Tetap semangat belajar di rumah ya. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pandan Wasta Simkuring Ayu Mulyadi Kalarasan tahun ajaran 2021-2022 Simkuring Kabupaten Jantung wali kelas genep A. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum, sampurasun sadayana. Tepangkeun nami Ibu Andi Febrianti. Di tahun ajaran ieu Ibu ngawulang kelas genep B. Halo kelas genep B. Nah, kasadayana siswa-siswi SD Asigi, hayu orang semangat belajar di Bumina, tetap semangat dan jaga kesehatan. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun kasadayana murang kali. Wasta Ibu Juju Juaria. Ibu ngawulang mapel PAI. Prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak Pak Yuga Densa di SDIAS. Bapak mengajar pelajaran PJOK. Jadi selamat bergabung untuk siswa-siswa kelas 1. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu nanti di sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Wasta Papangba Simkuring ngawulang bahasa Inggris di kelas 1 dugi ka kelas 5. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Haji Andana Wari Fadila Kusuma Bapak Kalarasan di dieu ngawulang pencak. Teu jangkep janten orang Sunda lamun teu biasa pencak. Wilujeng sumping di SDIAS hiji, wilujeng gabung prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sadayana, tepangkeun nami Ibu Tanti Widi Astuti. Di dieu Ibu salaku guru eskul seni tari. Nah, eskul tari nyaeta salah sawios wadah kanggo anjeun ngembangkeun potensi di tari. Nah,
kanggo anjeun murangkali sadayana anu hoyong tiasa nari atau napi hoyong ngalancarkeun tarianana mangga lebet wae ka ekskul seni tari. Program di seni tari di antawisna aya latihan rutin, aya oge aya pintonan sapertos di acara perpisahan. Contohna sapertos ieu. Ieu sadayana nuju acara di sakola. Anu bade lebet ka seni tari mangga diantos, mudah-mudahan saatos lebet ka seni tari tiasa nampi pengalaman sareng ilmuna. Tetap menjaga protokol kesehatan, selalu semangat, mudah-mudahan sadayana sehat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Iyadi Supriyadi. Tahun ajaran ieu simkuring dipasihan tugas janten operator sekolah. Mangga pilih aya terlindungi perkawis pendataan murangkali sareng PIP. Mangga biasa partisipasi ka. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kanji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Tantri Agustini. Abdi bendahara di SD Yayasan Atikan Sunda Hiji Pasir Leutik. Hatur nuhun. Prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.